Aduh, aing pusing amat di mana. Iya yang nganggur mah gawena. Hardolin di. Dahar modal ulin. Dahar modal ulin. Mana kolot aing dong engang di mah. Goeng-goeng bae. Goeng-goeng bae. Ping ka mana ieu semarieun? Ku ka dieu ngributeun kene kitu setan. Bang, ya alhamdulillah nyampe ya. Sabarnya berat. 25 bae. Mual amat 25 tuh itu ka dieu ge. Aduh, kemarin mah 2020 serba naik. Geus. Pokona mah katimu nya. Urang lunas. Kumaha? Ya. Geus. Gitu. Tinggal lumayan jeung beli bensin tuh. Nyampe juga. Iya nu ditunggu ku aing ya. Dasar main kangen kenapa majikan aing. Tapi aing teu mawa duit. Sehingga majikan aing mah terima apa adanya kan aing. Gampang. Dak, karena desa tahun nikah, mesti tinggalkan di Balmon. Terus 3 bulan terbalik-balik. Mana geus araratul. Biasana mah ieu salaki aing nu nyerang tutu dak. Salaki aing kawin deui dak. Aing mah lamun dicandung aing mah. Kemudian balikeun aing mah kokolot aing. Daripada pos kieu aing 3 bulan au kabar au carita. Terbalik-balik. Sedih amat dah aing. Aduh, aing geus si Cipe mah karesel dah. Wih, si bangun balik. Sahabat aing si Sasa. Woi, Mon, kangen oi. Ulah kebal, mesti merah aing mah. Aing mau tiba heula. Lain eta mau koper mesti mana? Aing atuh gawe dia mau di Jakarta. Aing mah lain tanggal beureum perasa aing mah. Atuh aing angkat timu lah jeung pemajikan aing. Daripada dia Jody jomblo terjadi-jadi. Bangun. Hari si Cepeng ke mana? Tuh biasa nama dia duaan bae jeung saya teh aing ngadu dia doang sareng. Teh nyaos eta kamari nginum teh bulan eta. Teuteung. Ancol lah bae si Cepeng mah. Geus nya aing deuk katimu jeung miming aing heula. Deuk kangen-kangenan aing. Teu bae. Ada bangun dah jeung intip ge. Mimi. Mana utang loba, beas teboga, duit teboga, hirup aing kiamat masih aing kumaha ieu. Di balkon, kemikir gitunya. 3 bulan terbalik-balik. Akhirnya nyampe. Oh, gitu kan. Imah pikiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi, Pipi Bamon pulang. Si Gana mah suara Pipi Balmon ya. Ucap dicinta, Papi Balmon pun tiba. Samperkeun lah. Mau salah karo namanya Pipi Balmon ya. Pipi. Mimi, Ih, bulan rosa. Karena kebalik di Jakarta, batur mencegailan. Ke, nyokot saya lah. Iya, kita mau ke pipinya. Aing dong manuk bae pangsa aing mah disemprot-semprot. Ya, ayo masuk. Ayolah. Nih, bawakan koper lah ya, Pipi Balmon rek ganti baju. Ih, Ya, aneh banget. Kira aku koper dibawa-bawa ke dapur. Mimi sayang. Apa pipi sayang? Sekalian ya, ganti kopi buat Pipi tercinta. Tenang-tenangan. Aduh, aing kesel aing. Ngarep aing. Ih, kopinya gitu ya. Kayak lagi kecap.
kebal amatnya nah. Pi, kopinya gede ya mas. Kayak tenang, kayak gitu mah. Selalu. Sip. Ya, tenang nih. Yang beli kopi. Iya, mah jeung beli kopi doang. Hari jatah Mamina mana? Nih, gawe bagi eureun. Tacan bayar kontrakan, tacan bayar warteg, udah kumaha coba. Mending dibalik. Keke, Mami boga surprise jeung papi. Kayak tangguhan ya. Oke. Asik ieu mah da. Dong nama dibere surprise malam Jumat ieu mah. Geus teu sabar ya. Dasar bikang terbahagia mau bobogohan. Apa adanya horengan mah ada apanya. Selieur ngana hulu dah. Segala panci, segala nanaon dibalang-balangkeun. Ieu main meuning kana ka sawah aing nyeum-nyeum bau jarami tah. Sampai kalau kemarana ya, lalu macet kalau kieu. Jangan amat Pi. Bener gak sih ini kampungnya Mia? Tadi kan tadi malam aja. Yaudah yuk. Sudah jaga bersih aja sih sapunanya dari para bandau kelak. Pi, ada Pak Ustadz tuh. Coba kita tanya aja. Yuk, coba kita tanya. Assalamualaikum Pak. Sebentar Pak. Pak, ada numpang tanya. Kalau bedanya sebelah mana ya Pak? Oh, jadi sebelah sana. Ini ke kanan ya Pak? Dari sini lurus ke kanan. Oh yaudah makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam ya. Ya tapi kang gelis amat, di dulu dosa, jatuh di dulu daripun banget. Astagfirullahaladzim, jangan kalau dulu di masjid, Israel, berapa bandau kelak. Neng. Boleh kenalan gak, Neng? Gede banget sih. Ya tadi yang gede banget ya. Iya udah kelihatan punya anak juga. Ini kali ya rumahnya. Coba kita ketuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiwi, Nopi, ayo masuk. Iya ayo. Aduh, Bung. Bentar mah di Jakarta kan saung. Aing tapi kana saung ya dak, paranti aing main bodo ya. Ini aing diuk dia aing. Sabar pemikiran aing eta supaya tenang ya daripada aing di imah bae dicarekan ku majikan. Ih, dia macam persorangan kunaon. Aing kapang deui. Yuk, lembur buntu amat ieu kapang deui jeung kapang deui. Atuh dia mau kumaha deui jeung ngaranna ge Facebook video doang. Anggeus aing ludik lah di dieu lah. Tadi dia kangen-kangenan jeung Mimi. Pan ka dieu. Kieu aing ceritana nya. Aing balik dia mah teu moal duit. Karena si Mimi aing atuh dia panci sagala naon magicom sudah dibalang-balangkan keluar. Tunggus aing balik bae ka dieu. Tenang kepikiran aing di saung. Ujung-ujungna kapeng dia. Sa kumaha nya? Dia solusina eueuh. Ah, dia biasa dia bikang mah. Jadi beda duit mah kabeh kitu. Hege lamun hande parande mah hade deui. Nyaho naon de jomblo, dia bae ke dieu teu bawa ka bogoh, nyaramah rumah tangga batur. Iya, tuh aing kiki ge setik-setik menyaho kana bikang mah. Masih cicing aing keur lieur ya. Dia mah mon jadi cowok lemah dia mah. Bikang bae gasawan. Geus kawin di bae. Sembarangan dia ngomongna dia. Urut lewat. Doang nama anak mulung tutut bencong saya teh doang nama. Baik, kasawa mau kacamata. Heueuh eta konyol da. Ieu lainnya lembur Ustad Ocim. Ih jabuntu. Lah aing balik di bes. Saja sih itu balik deui. Terjadi beneran mulung tututna. Ya, saya teh jelas. Woi, Mang, nak urut ka mana? Sembarangan dia mentang-mentang aing make kacamata disangka tukang urut. Santai Joy, santai. Santai. Emang yun ka mana tujuanna? Aing nyasar ndek ka imah Ustad Ocim. Sa dia nyawa teh kana Ustaz Ocin. Manges dia tangguhan di dia kayak tadi saya sore. Tangguhan atuh kebal dia mah. Terus tangguhan di dia berupa terus mah.
Oh, nges burung ainek diok. Awas. Galak amat, bos. Makin cantik aja lu. Iya bisa aja. Naonnya Ustad Ocim. Atuh baheula sakobong anjeun Ustad Ocim eta, cuman geus kebal teu pendak. Oh, kebenaran. Kurang ya, hendak main sareat dia kenal Ustad Ocim. Wah, itu kurang, galak. Kan lebaran tadi kemancing segala macam. Tiap hari cuma ya, selalu pagi. Assalamualaikum. Apa ya? Banyak. Kamu ini tadi dia. Mereka kena. Rasa tak budak dua poin digawean lin pajuk kudaria naon tah. Bawa aja di kanal kami nggak kalah apa kemarin. Jangan bang aing bedol ieu wacayan kamarana laukna. Aduh, kayak di mana ini? Komang China ya? Udah iya. Serok gitu nya. Wah, gitu nya. Ih, jadi itu Ustad Ocim. Ustad, Jadi ya, Cung, terus ada didinya. ari eta naon tad? Karena aing merawan lauk tadi geus pedol lauk aing. Itu sana teh anu ngabedolkeun. Oh, Tak budak berarti. geus kayak ari aya perlukan aing ieu lain Oh. relatif. Ustad, damang. Calik. Ya sehat dong. Hari naon ya Cong ieu ngirikan ka Ustaz. Jadi maksud tujuan acong kieu Ustad. Kumaha coba? Acong bogoh kayak hiji bikang, tapi Terus? bikangna nolak bae kana acong Ustad. Jadi maksud acong ka dieu rek kita sareat supaya bikang eta bogoheun kana acong. Coba numpuk. Ieu na Cong fotona. Waduh teh. Karena oh iya aya Ustad. Ya Ustad. Beuh. Atuh boro-boro acong ieu mah ka Ustaz bege. Model kieu mah bogoh. Atuh gampang acong lah ka Ustaz heula ieu mah nu kieu mah. Ulah tuh Ustad doyahna bae ieu mah acong jauh-jauh datang ka dieu hayang minta sareat supaya bikang eta bogoh kana acong. Kakek sakodong. Pak, Ieu saha Ustad goreng amat. ternyata banget acong. Ih, goreng nya. Atuh goreng lah, makanya gue robotin ngaca. Masa sih? Iya, tadi kita lewat ada yang godain tahu. Siapa? Nggak tahu juga. Salam. Nah itu cowok yang godain kita. Bangun.